Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Arkanul Islami ari rukun-rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa teu aya deui pangeran kajabi Allah. Teu aya di pangeran anu wajib disembah kajabi Allah. Illallah kajabi Allah. Wa anna Muhammadan sareng sayaptasna ari Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng ngadegkeun salat. Wa itauz zakati sareng nunaikeun zakat. Wa saumu ramadana sareng puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti sareng ibadah haji ka Baitullah. Manis tata'a kajalma anu mampu ilaihi kana haji sabilan di jalanan. Salajengna ayeuna pasal tentang rukun Islam. Rukun teh upami diartoskeun mah sami sareng asna teh pilarnya. Jadi arkanul Islam ai rukun-rukun Islam. Pilar dina Islam teh salaresna khamsatun. Aya 5 rukun-rukun Islam, aya 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Anu kahiji bersaksi bahwa teu aya deui pangeran anu wajib disembah, nu wajib diibadahan kajabi Allah. Sareng bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Taetanya nu kahiji dina rukun Islam. Syahadat sok disebat oge syahadatainnya. Tuh. Naon syahadatain? Sebab aya 2 syahadat gitu dengan dung 2 syahadat kan. Kahiji syahadatut tauhid, kadua syahadat Rasul. Namawi disebatna syahadatain. Tuh. Syahadatain 2 kalimah syahadat. Anu kadua wa iqamus sholati, ngadegkeun salat. Geuning di dieu cenah ge ngadegkeun salat jadi nu kadua henteu nu kahiji. Sabab dina ngadegkeun salat ke kan kada syahadat heula nya. Kada syahadat heula kitu. Kada muslim heula. Kada Islam heula gitu. Margi jalmi anu berkewajiban salat adalah jalmi Islam. Jalmi muslim gitu. Numawi pantas gitu. Dina rukun Islam teh rukun salat nu kadua nyaeta salat teh nya. Sok sanaos anu pangpayuna dihisab ku Allah adalah amal salat. Numawi kahade salat ulah dugi ka dikantunkeun nuju kumaha wae kasibukanana.
malihan mah pamaget mah salat teh kedah di masjid, upayakeun kedah di masjid sareng bari berjamaah salat di awal waktu. Naon sababna? Sabab kapan? Ari as-salat miftahu kulli khairin. Salat teh kunci sagala kahadean. Jadi upami urang hoyong janten jalmi sae nu mawi kahade salat ulah dugi ka dikantunkeun. Malihan mah deui as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Dina ieu kecap iqamus shalah, ngadegkeun salat. Ieu ngandung arti bahwa salat teh kumargi tiangnya, margi kedah di naon, kedah diadegkeun anu salares-laresna. Wa iqamus shalah, ngadegkeun salat. Malihan saurna dina katerangan hadis bahwa lamun teu mah urang hoyong janten jalmi anu sae, hoyong janten keluarga anu sae, hoyong janten jalmi nu bermasyarakat anu sae, tan mata terletak aya dina salat. Nah urang ngadegkeun salat tantana pintu. Nu mawi iqamus shalah, ngadegkeun salat. Jadi teu laksanakeun salat gitu, tapi ngadegkeun salat. Saterasna wa itauz zakah, nunaikeun zakat. Nunaikeun zakat dina artos bahwa nunaikeun zakat teh kan aya zakat naon? Aya zakat malnya, zakat harta, aya zakat nafs, tuh zakat badan, hatana pi zakat fitrah. Lamun teu mah nepi kana nisab. Nisab teh batas ukuran wajib zakat. Keun ka dipayun eta. Wa shaum Ramadan, sareng anu kasuriji, anu kaopatnya. Anu kaopat teh nyaeta puasa Ramadan. Tadi disebut puasa Ramadan. Sabab dina setahun sakali teh mung puasa Ramadan anu wajib teh. Sok sanaos dina puasa wajib syaratna dina hukumnya. Anu wajib teh aya puasa qada gitu kan? Aya puasa nazar. Eta hukumna wajib. Anu terakhir nyaeta wahijul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Ibadah haji ka Baitullah kajalma anu kaduga di jalan. Di dieu aya kalimat manis tata'a ilaihi sabila, jalma anu mampu di jalanna. Jadi atuh lamun kitu mah, lamun teu mah henteu mampu di jalanna, misalna kukayaan keamanannya, termasuk dina ayeuna oge dina musim naon, dina musim coronanya, musim pandemi. Nah itu tayo oge termasuk eta oge margi katangtuan dina ibadah haji adalah mampu dina eusi pesak, mampu dina fisik dunya, tak mampu di jalan, keamanan di jalan, oge kesehatan di jalan. Tak itu eta mengenai rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab.